panas kieu deui. Aduh, panas ya. Gaya di mana ya pokona mah. Ambu teh ayeuna nuju di Jalan Cijambu itu, Jalan Cijambu nya, Tanjung Sari Sumedang. Wah, itu gunung tuh. Kaenak ieu pemandangannya. Ini mah alam kudu dijaga pokona mah. Gunung teh ulah nepi ka gunung kudu dijaga, kudu lestarikeun. Ngarah henteu aya bencana, teu longsor pokona mah. Kudu dijaraga ieu barudak. Baraya ambu. Itu tah. Ayo pulang lanjut lagi. Itu gunung nepi kaenak gitu ya. Pemandangan. Cenah nyebrang awas. Walah, bener ya. Tanjung Sari bener-bener enak pemandangannya ya. Perlu dijaga ya pokona mah cing sarehat orang dia cing aya rezekina kade gunung perlu dijaga pokona dilestarikeun ngarah teu aya bencana. Tah gitu. Tuh petani geningan. Melap naon tuh. Lanjut lagi. Pokona mah nyebrang. Wah, yuk kacau ya. Bener. Aya saung nyingkur pamiasa. Wah, bener ya. Bener saung nyingkur. Awas Neng, hati-hati Neng. Awas. Siapa? Ayo. Emon.